Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Dordar rumah tangga te eling eling akibat ku judi slot. Ki emang loba anu kitu marak ngajedig, loba lain ngajedig deui. Geningan nepikeun ka kitu ki, teu saeutik anu curhat, anu bingung, anu lieur, anu pusing loba. Kunaon eta teh ki bisa kitu? Segala macam problema permasalahan macem-macem zaman ayeuna sagala aya. Kumaha maksudna ki? Akibat judi slot bisa menghancurkan segalanya. Geningan nepikeun ka katutuluyan atuh ki, loba pisan ieu teh, loba korban akibat judi slot sagala beak naon dijual, mobil dijual, motor digadekeun sagala macam nepikeun ka imah bisa kajual. Geningan nepikeun ka kitu siki nya teu aneh atuh da jaman ayeuna mah. Akibat tadina menang ujung-ujungna ka dieu narik kumaha ki nepikeun ka teu meunang, nepikeun ka ludes boga duit 1 juta 2 juta didepokeun, boga 3 juta didepokeun, akhirna kumaha ki buyar kumaha ki perusahaan bisa buyar, nu boga pabrik tempe hancur karyawanna teu kabayar. Akibat naon eta? Akibat terlalu fokus teuing ka saha ki? Ka dewa. Dewa naon? Ya dewa naon deui nu kitu ai lain dewa jin anu bisa ngahalalkeun sagala cara, resep dengan tipu daya muslihat. Muslihat kumaha ki? Dengan cara kemenangan dinu judi. Tah mun bisa kudu dijauhan baraya ulah nepikeun ka kitu.